anjir ieu jelema. Saha Gusti? Teuing. Sajen? Aing Bima. Anjir. Sorana ieu Bima tinggi. Wow. Abdi ulan. Saha teh ngomong? Sumun abdi. Anjing. Sia teh makhluk hirup. Sumohon jelema. Sumohon Allahu Akbar. Gusti nu agung kakara aing pangijing jelema nepi ka goreng patut kieu. Aduh, ieu jelema nepi ka cadok kieu. Saha maneh? Irungna saunten. Alah anjing huntuna hiji. Sia teh huntu permen. Naon dah. Ngaran kuring dawala teu nanyakeun anjing. Dayang wawuh jeung make kopiah. Loba aturan. Ya we jeung nu beureuh-beungeut teh huntuna hiji. Allahu Akbar. Alah. He nu beureuh-beungeut. Naon? Ari maneh boga kaca enteung. Kaca enteung naon? Heuh kaca enteung di imah. Ya boga, osok ngenteung. Nya mineng teu nyeri hate teh beungeut jiga kitu. Da aing malah mun ngaca beungeut jiga sia meureun teh ngegantung maneh mah. Baba. Aing jiga naon? Hayang apa sia jiga naon? Heuh, jiga cangcut anjing. Koprok ya, cangcut. Cangcut masuk. Cangcut buluk. Cangcut badaki. Wah, aya naon juragan ageung? Tahu kan? Agan. Bola. Agan. Kokara kaharti aing bener si siapon juga cangcut bola. Teh sidik nu bira mah agan eta. Kokara sidik aing. Geureuleuk aing. Aing hayang gelut jeung si itu tuh. Heeh, kakara panggih ke hayang gelut. Bae aing jiga cangcut, sia jiga eusi cangcut. Atau jika kanyut aja kita gini ngapa paduli daripada si cangcut cangcut gak neng goblok sih teh ambekeun